Si Ijah ke mana itu ke Jarambah? Jujur ke Jarambah. Aku ngising gitu ya. Jadi naon teh? Lain euy. aduh, Sugan lain aing nanyakeun ka maneh teh, sugan boga bini syukur euy. aduh tinggi ke karek di pelakan ya. Aya bini ieu mah. Iya, Bini Taraje. Taraje. Heeh. Boga bibit teh gitu. Boga. Ya, bibit Taraje lamun ek dibawa sama dia ka Banten dina mobil begitu ditaikeun resep ngarina komo musim lebaran macet di jalan. Lain aing itu leuweung tidak buku aing pelakan naon atuh itu. Sugan teh boga atuh bini syukur gitu atau laja. Eueuh anu kitu mah di aing mah. Bini rangga boga teh. Bini Rangga boga loba di aing mah. Jadi Heeh geus kadata. Gitu. Bisi erek mah. heeh beda aing nanyakeun teh ka maneh, beda maneh nya seorang RT. Heeh. Apa ka warga? Ieu, geus we aya anu rada semental mantal ieu ya. Sing boga salaki rada kitu. Ya. Gitu-gitu ge memang boga salaki. Emang disebutkeun mengaku nama barana. Gede naon itu ya. Angger beuki keneh ka lalaki mah gitu. Betul. Pengajikan si entuy. Pamajikan nasi Ya pantes sih, pantes nama kan Aisyah kan geus tubuh. Iya, bisi erek ieu deui mah Iya, mah diantar ku aingna. Tanggung jawab aing mah RT. gitu. Heeh. Mana tanggung jawab? Heeh asal kieu. Aing kudu ngalurkeun sabaraha eta. Atunya kumaha hadena? Heeh gitu. Betul. Serius. Serius. Kieu, jeung kieu. Oh, gampang. Heeh. Iya teh naik tuluy ka mah. Ulah, teh ulah. Hah? Aing hayang nanyakeun ka maneh nu bener. Heeh. Aing modal ayeuna mah. Aing modal si. Iya. Kelak. Aing mana es naon? Roman jujur ka dieu ka leuweung sia dari kamu baru hit. Soga ya. Semoga si Ijah itu nya. Lah, sia mah budak kecerot kene heuh. Sore Buciki kene sia mah. Ijah. Deh. Aduh, ieu mah buciki kene heuh. Aing posisi Ijah ya. Di mana? Di mana? Oh, sok riweuh nih. Di mana? Sok riweuh aing mah. Di mana posisi geus ya? Di Jarambah. Pernah di Jarambah coba. Bukan tak lipat nempok. Lah, Betul. ih. Nu bener. Ya. Kira tuh mau itu. Sieu nanyakeun bini. Angger nanyakeun nama bini. Tapi angger ujung nama naon? Jahe cenah. Aing ge ampal. Jahe janda ceng eueuh jandana. Oh, jahat itu heran gitu. Heeh, eueuh ci aing teh janda mah. Tapi da si eta teh herannya. Henteu lah ledag-ledag acan sementil wungkul. Berarti lain jahe atuh. Lain. Jadeg. Gadeg eta mah. Janda ledeg. Janda ledeg. Heeh. Tapi ulah salah begaweun salaki. Kasih ijah mau kasih ijah. Di mana gitu? Tuh itu di Jarambah Ah, saya masuk ke bawah dulu. Astagfirullah. Geus lah atuh aing pegawean mah tinggalkeun heula. Sia Agus, sieuna siap. Percaya tuh? Siap, ai. Percaya. Kududna Siap. siap. Ayo. Bawa atuh eta bisa ini nolong. Bawa ya. Bawa. Geus atuh aing geus murid yuk. Aing yang ngebuktikan ke jelema kieu. Gak butuh segala lagi RT gak butuh pemasukan lain. Ya. Ya. Siapkeun naon jadi ya. Ya. Ih, kehe dong hari tipe mau. Eta siapkeun naon di dinya. Paingan si Kubil heueuh si Roman ngomong heeh. Simpung. Ayo.
Liar baturkan ngising kak. Ih. Sik atuh sakalian keur kieu mah. Hih. Liar. Heula aing can ombeh dagoan sia. Heh teh. Kalau lompatan ke bawah teh. Aku mau, joget aku di sini, aku mau ngising. Aku mau ngising. Kok. Kok. Oh, sampai berapa? Alhamdulillah di ladang ieu sim kuring sapara kanca. Ija merasa kelelahan pemirsa. Keur ngising ditimplug. Kabayang tuh. Bija nepi kacan ombe. Langsung kabur di udag. Penyebut mah syuting. Tak terpaksa kan bisa Ija teh ngising dulu. Pemirsa ada kan jamnya masih lama gitunya. Si garblognya si barabal ka Bija teh cenah kitu marabetan ku batu bata atuh Bija merasa basah punggungnya. Bija teh make BH isin. Ya udahnya sampai di sini dulu ceritanya. Ada Bija mau disalin dulu ini teh gitu ya. Nanti jangan di lagi ya dikunci ya tak. Jangan lupa like, comment, jangan subscribe nah ya buat tim The Goldcom ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.